Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Kevin Uday alias Engkus. Dina danget ayeuna sim kuring bade ngadengingkeun deui ngeunaan anu janten judul Ngalakutu bagian ka-4. Mugi-mugi dongeng janten ayeuna janten panghibur kana kalebur pangbebenah kanu nuju raos manah. Yuk pemirsa, supados teu nyarelek teuing kana waktosna. Ayo urang dangukeun sasarengan kumaha ngeunaan ngalakutu bagian ka-4 teh. Yuk nititin tuluy langsung mana teh ngagidik rada lumpat ka jamban Asyudi manehna sanggeus ningali lanceukna ngagidik kitu ka jamban manehna tuluy neangan deui cacawan nu manehna nya cacawan manehna mobilan eta anu acan kapanggih kasampakeun ku si Udi teh katempo cacowan manehna teh kagaleh ku lanceukna si Engkus. Tanta parah deui eta mah. Si Udi teh langsung ngahudangkeun lanceukna bari digeuing-geuing bujurna. Tingaling eta cacowan Udi ih tinggalin kieu rusak gerak cek si Udi bari semu kesah beungeut na kerung nempo cocowana kegali ku lanceukna si Engkus anu digeuingkeun ku si Udi teh tuluy cengkat sirahna bari masih kena peupeureuman keneh tuluy ngomong deh aduh nya tegung sirila si Engkus tuluy diuk manehna bari mikirkeun cacawan anu tadi kagalih ku bujur manehna. Ya atulah ya geus sabaraha ieu teh cek si Engkus nanya ka adina. Si Udi anu bungah domeh cacawana aya sanajan geus kagaleh ku lanceukna ge mehna tuluy ngomong ka lanceukna si Engkus. Teh itu geus jam 6 leuwih sare wae si ama tuh geura kacai heula tuh. Untung nih cacawan aya kapanggih cek si Udi bari ngaulinkeun cacawana cengkat si Engkus teh manehna teh tuluy kaluar tinggon leumpang tuluy gek diuk deui hareupeun TV di tepas imah leungeunna teh ngopepang bari neangan remote biasana mah sok aya dina kursi tapi si remote teh eueuh teu kacampa ku manehna bari panon masih kena semu pepeletetan keneh bakating ku masih ngarasa tunduk. Si Engkus tuluy nanya ka adina, Udi remote mana Udi? Di remote cek si Engkus ager-agero ka adina si Udi nanyakeun pedah remote teh henteu nyampak eueuh dina kursi anu asana sok gelar-goler di kursi. Si Udi ngadenge lanceukna ngomong gitu teh nembal deui
Ngeuweut apa eueuh? Eueuh. Eta meureun di dinya na handapun meja atau di handapun kursi atau di ditu tuh stasiun TV meureun. Cek si Udi bari nyonyo keneh kecowana. Cak urang teu heula ngeunaan si Engkus anu keur neangan remote TV teh. Kocapkeun ayeuna mah. Matar sih keur masih keneh di buruan. Manehna keur moekeun baju anu tadi tah diseuseuh ku manehna. Beres dipoekeun tuluy dicapitan eta popoean teh. Nya domeh eta angin sok rada gede, sok raragan mun teu make capitan baju mah. Kitu tah. Cek pipikiran Matar sih. Danget ayeuna teh. Sanggeus dicapitan. Matar sih teh tuluy miceun cai urut susuhan teh. Diseborkeun kana pepelakan tangka sampo nu aya di pipir kenca imah manehna. Tas gitu mata sih tetangga nyilikan kana tangka jambu nu aya di deket tangka sampo anu tadi disebor. Teu kungsi lila tina paroman beungeutna teh rada aya bunga. Tuluy Matar sih teh ngomong rada nyelengkeung ka incuna si Engkus. Engkus, hei. Engkus digera. Ieu bangalakeun jambu. Jang mah. Engkus. Hei. Mana si kasabalan teh? Engkus. Ceuk Matar sih gura-gero ka incuna. Si Engkus harita nu aya keur di tepas imah hareupeun TV manehna ngadengi soranina ngageroan saperti nitah manehna supaya keluar imah. Kadengena mah kawas ngala jambu ceuk pangdengi si Engkus teh. Si Engkus tuluy cengkat bari nembah kaninina. Nya kela naon? Nya mah nya. Naon sih? Aduh. Cek si Engkus. Bari turun kana golodong. Tas kitu make sendal anu aya di hareupeun golodog imah hareupna. Tuluy geuwat si Engkus teh nyamperkeun ka ninina anu keur aya nolak cangking hareupeun tangka jambu bari ngagigiwing ember urut tadi popoean. Tah kitu pamirsa. Dongeng danget ayeuna teh simkuring ngeunaan. Ngelaku tuh bagian ka-4. Mugi-mugi dongeng danget ayeuna janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana hate anu nuju tumanina. Yuah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Memang